Jadi mah video aing teh nu kamari teh jeung si kurir keplak ieu mah. Heh, bener deh. Viral aing deh lah dina Facebook. Anu inbox kan ke aing mending ngebuat ada gini ngiriman ieu amplop. Dia kuaingkeun dia mah aing ngirim paket deui ka dieu kuaing di halokeun teh saya tadi tok-tok kuaing muluna. Naon aing mah dipabula taki dina Facebook deuleu video aing ambarahul. Tem. Kemari tas eta nabrak gue meureun. Kemari tas eta Aing aya mak non. deuleu teh. Video urang teh kamari. Di jema. Heuh si kurir teh bolon video anda diasupkeun ke Facebook deuleu. Ini rame. Aing deuleu di komen kieu ku batur talata. Jadi artis meureun aing nya. Coba ada kieu. Maknya emak pira jadi artis dong mak. Engke gimana mau kebege? Lu bantu foto mak kamu minta foto. Sugan bae deuleu tah deuleu. Gara-gara si memang kurir kamari teh ieu. Mak tuh, emak jadi artis mak. Lupa duit mah meureun ke mak. Sugan bae dia aing teh ngabalik duit orang teu kudu susah. Namanya asik kain balikin HP emangnya. Di na otak dia mah HP ieu HP hiji geus andah orang kuduaan bae. Mak, Atuh beli-beli beas dia, HP hiji jeung nyatu. Barak karung ke orang meuliean. mak, beas bae jeung beas. Atuh age mah hayang boga HP mak. Angge hayang kaduang batur, main nonton ke kuari ngetren. FF dina mak. Dia geus cukup dia hiji ge HP tak udah dipake main naon tah boga di. Buku banu mama pino dulu. Naon lu banu aplikasi nu kari itu. Atuh ieu tah jeung fotoan tah dia. Jeung naon di ieu tah. Jeung nangan sagala-gala tadi dieu tah. Atau mah teu asup aplikasi eta na. Atuh geus ka deui. Mentak mah ge menang duit ti pemerintah. Karak meuli HP. Coba. Ulah HP bae HP tidak ngapadoga HP. Atuh mah enggak lain ngomong nungguan ti pemerintah bae ti pemerintah. Atuh ha. Ja urang ngandalkeun naon deui bapak dia eueuh. Buku mama sok menang bantuan ti pemerintah mah ih. Engke aya ngajukeun kana si lurah. Lama dan lu bisa ngajukeun bae. Mangartin teu kan kutak kitu. Tinggal ngomong doang ayeuna ka CRT. Di CRT ka ditu ka desa, da ti desa kana si lurah ka ditu. Sugan nu gerak turunkeun bantuan pemerintah urang teh. Dia meuli naon tak kudu dipake duitna. Bener mah nya? Ha, tenang gua CRT heula, tuh CRT na bisa ngomong bakal tu kana lurahna ngeunaheun. Ih mak, pangdenge aing mak, aing tareh menang duit ieu cenah eta jeung sakola. Dia sakolana ge telok. Geus eta bae ku dia tah bantuan ti sakola ku dia di pake meuli HP. Bener mah ya? Gampang-gampang meuli buku sabodot ting, dia dak buku juban tanda tas rombeng tadi ya. Penting dia buka HP dahar ku da ke HP tah kadi. Asik, bener mah nya aing HP nu gagah kayak mah nya. Geus ganeng tuh deui, tuh dia harus geus aya si itu, geus aya emang aja itu. Geus buaya yeuh cenah geus aing karepan dengan sayuran. Panggon imah dia. Mak, ulah melok asin. Neng, numpang nanya. Nanya naon, Mang? Ngomong-ngomong si Neng, terus gaduh kabogoncan. Iya, Pajar mah rek nanya naon. Emang kunaon kitu, Mang? Atuh henteu Neng, sugan masih Neng jomblo gitu. Sarua orang ge jomblo, sugan bae orang jodoh. Ih, bisa bae si Mamang. Emang sebenarnya rek nanya naon? Sebenarnya mandek nanya alamat, terang teu rompok namang bocos. Oh, boncos. Muhun boncos, bali mana rompokna? Tuh, Mang, lurus kayak aya musola. Kayak lurus bae ke belok ke kanan, kayak eta imahna di dinya. Oh, tapi Neng jawab heula, Neng geus gaduh kabogoncan. Encan, Mang, emang kunaon? Kabeneran. Ngomong-ngomong si Neng rompokna paling mana? Ih, kepo amat sih, Mang. Ih, terselanya. Kami rek angkatan Parabah di si kaburu hujan. Assalamualaikum.
Kela neng, rampokna paling mana tadi? Misalnya jadi bejaan, imahna, langsung lempang. Ngomong-ngomong, saya tanya arana. Aduh, kok yang tadi tanya arana. Iya lembur, bikang nama garelis ya. Haru, paket aing kamana bae dak can datang. Biasa nawan cikiung datang, ieu can datang bae. Malah ke sore aing turnamen bola deui. Istu kuat aing ieu hayang main bola. Apa poin hitungan baik itu diharapnya? Bisa tinyahan doang ya kayak mah aing. Nyasar bae laju kanu batur. Weh, Ci, kemana? Weh, Ci, gerokeun kuan cicing bae. Jajal lemah. Tadi perasa yang ngelewat eueuh. Dia tadi kuan gerokeun, Ci. Kemana gitu dia? Geus tinu RT aing, geus nyumbang ieu muludan 200.000. Lumayan pan, yang masuk surga. Capek ngomongin dia, Maji. Waalaikumsalam. Mikiran we ya tikir kamari. Si Adon bebeja moalnya kana si Utem. Amun bebeja pas baik waing dia sugun kana liang lini. Sugan be-nya si Adon itu bebeja kana si Utem. Karena dia main ngalamun bae. Saha dia nuker ngalamun. Ai makar mikiran si Adon. Dek non dia mikiran si Adon, bogoh tadi ya. Saha dia nu bobogohan jeung si Adon. Ai makar mikiran si Adon, dia ke kamari ngaku-ngaku kabogoh aing di hareup si Kiwong. Oh, pajar aing dia mikiran si Adon, bogoh kana si Adon. Teu geura bae aing bogoh kana si Adon. Lastingan tuh dia bogoh kana si Adon ge. Coba ya belah gituan aing handiu. Ya. Mai, ngomong-ngomong dia masih jeung si Utem. Masih aing jeung si Utem mah. Ngomong-ngomong, dia kuari deket jeung saha? Pangdenge aing mah dia deket jeung si Dase nya. Cek saha dia aing deket jeung si Dase. Atuh aing mah ngadenge bae aing nu ngomong. Atuh seteuing dia bobogoh jeung si Dase ge. Ya saya teh jomblo. Sahentena ulah si Dase atuh dia mah anu lain ke. Jeung saha burung ari diandung jeung si Dase mah? Aya, Mang Ook. Duda anak tilu. Dia haja atuh dia mah mai aing bobogohan jeung duda anak tilu. Sing duda ge. Komo dia duda mah geus berpengalaman. Berpengalaman naon dia? Dia nyaho. Heueuh naon? Berpengalaman ngagoyang. Ngagoyang naon? Ngagoyang di luhur kasur. Tadi nangan alamat. Iya tapi musola nama. Lurus tapi boleh mananya? Kadang nama eta dak, mamang kulir eta dak. Paket aing badenya. Mang, tukang somai lain dia aing. Terus dia paregang naon? Aing mah tukang paket, dia nyontek. Imana si Boncos, Kampung Jaha. Oh, si Boncos, anu ganteng, anu kasep, anu bikang ge bogoheun ka manehna. Eta lain jelema. Atuh heuh meureun Mang, kami mah teh nyaho. Nyaon teh imana di mana? Atuh urang Mang, Boncos mah. Ke. Ih, itu panas-panas na acahan kasep. Lain imah meureun. Mang, cek mah urang ge, urang pangkasepna ieu di lembur ieu. Geus Mang, kira mana paket aing yo? Yo. Ke, foto lah jeung bayar. Bayar. Yes. Bayar heulan. Oke Mang, sampai we dibayar deul heula. Semut goreng doang. Atuh bayar heula di. Mang, dia bagus sih sepatuna yo. Atuh heula. Coba dijajan heula. Mang, kok teu muat? Atuh teh nyaho dia meulina nomor barak itu. 042. Ternyata
Ini memang 28. Iya, salah meureun mesenna. Lain ieu. Bang, ngomong bayar, Mang. Atuh kudu bayar dia, ih. Mang, patut lo beda Salah dia. Kudu bayar pokona mah. Ih, hayang kudu bayar, kudu bayar. Bung, Bodoh kudu bayar, ih. Bung, di nang mah. Kudu bayar atuh. Mang maksa. Kudu bayar. Mang kayak ngomong. Arana ge cewek tadi bayar tuh naon balikin deui. Atuh ulah nyalakeun aing mah cuma nganterkeun doang full dia. Tuh dia ada komplain mah kana tokona. Eta mah kudu anu kemari tang mirahkeun aing. Dia anu kudu diketok ieu ku setan. Mang, ngomong bayar. Kudu bayar dia pokona mah. Bung, Atuh dia geus bayar dia yo. Karena komplain tadi tuh ka tokona bisa kudu anak dia ojol-ojol ka ditu. Hoi, mana dia? Aliwo. Tuh iya, Mak. Mesen sepatu, mesen 42 dibere 28. Kumaha asal kurir anu kamari mirahkeun aing. Atuh mah iya teh bayar. Atuh geus teuing mak, kan mak jadi artis terkenal. Atuh oh iya sih. Geus bukan dia Facebook aing rame. Atuh heuh kan bisa mah jadi artis terkenal. Atuh kitu ge terkenal aku gara-gara aing nyeroikeun Atuh paket. pan salaman deuk anjing kamari teh bayar. Terus sepatu aing kumaha ieu? Atuh bayar dia ieu mah. Atuh kayak dia komplain ka arah cek aing enggak tokon dia Video, dia tak kurirna model kieu. Atuh paling di video dia di viral sendiri dia hayang. Dia bayar kudu bayar. Bikin ditinggalin, Kudu bayar. Terus yuk kumaha paketna yuk? Geus kieu mah teh hayang aing nganterkeun paket ka dieu deui. Teu ibu-ibuna teu pamudana. Teu malaya ri.